ieu pagawean geus pabalatak deui wae. Ah, pusing ku. Asa urang teh budak meni balatak-balatakeun apa ngahaja kitu supaya capek urang digawe. Meni eueureuna digawe teh kajeun ai katarima mah. Udunungan ieu mah teu katarima wae boga dunungan teh. Galak lain deui, jeung buntut kasiran, jeung oret teh deui. Amit-amit teuing lamun heug cenah boga kolot mah geus balik bubujang teh ah. Para rusing bubujang di dieu teh. Boga dununganana beda jeung batur. Beuki lila teh beuki goreng hate deui. Bener, beuki kolot teh beuki goreng hate. Amit-amit teuing eta dunungan kos kitu. Amun cenah boga kolot geus balik hanjak hawe teh boga kolot ditinggalkeun ku kolot dileutik keneh. Ibat sagede emet, ayeuna geus sagede emot. Ditinggalkeun ku indung lamun teu salah keur bisa diuk karasaan mah dah. Keur bisa diuk pan budak bisa diuk kan memejena nyusu. Sokan eta ge aya hayang nyusu sok diinuman cai gula ku bapa. Da memeh indung teh anu memeh bapa nu mau teh indung heula. Diuruskeun ku bapa. Saha ceurik inuman cai gula. Eta sih nu meuli gulana ge kuring harita teh. Budak bisa diuk kan can hidangnya. Ai barang lila jeung lila baning ku bapa ku rajin ka anak deudeuh nya kuring bisa jadi dewala. Dewasa. Ai barang geus dewasa teh ai buletuk teh bapa paeh eta. Oh teu puguh panyakitna datang buletuk we. Ai paeh bapa teh inget ka omongan bapa mun memeh paeh geus paeh bapa jam ke balik ka mamang cenah boga mamang hiji deui. Nya balik we ka mamang barang geus beger cicing di mamang. Ai buletuk mamang paeh deui wae. Cicing buletuk panyakitna teh. Barang geus paeh mamang bingung pi balikeun ieu ka mana da teu boga deui baraya. Mangkat we saparan-paran nuturkeun indung suku. Salundang, salindung, nyalindung di tangkal cau paeh deui wae. Kapung mah arah ka awak nasib teh ku kabina-bina teuing. Panas sugan hawana we kuring mah. Cicing di mana-mana teh paeh we aya nu paeh. Tapi ieu cicing di dunungan ieu can aya nu paeh. Ayang teh dunungan paeh usak itu. Sabal. Dunungan dira oge galak ka bujang. Jam? Juragan. Naon cengir? Teu naon? Teu nanaon. Marukan meureun urang teu ngadengekeun. Itu kadenge ku juragan. Oh nyamurna urang geus lila di dieu. Naon cenah? Hah? Naon cenah? Cek maneh teh pan gitu. Kieu dunungan teh. Aya juragan di dieu. Aya. Naon cenah teh kuring? Cek urang teh. Cek maneh teh gitu. Ka urang ngomongkeun. Cek urang kieu. Gitu. Cek kuring? Hah? Cek kuring. Jok maneh? Nyotoy. Ya ngomongkeun naon ka juragan gitu. Alang geus teu ngomong. Kira aku maneh teu inget bieu kemeh cikemeh. Heuh emang kuring ngomongkeun? Heuh maneh. Heuh emang kuring Ngajarkeun cenah urang cenah sakala rupa. Atau kebenaran cenah buntut kasiran itu ieu ka barat ka timur maneh ngagorengkeun urang. Cek kuring ya dunungan beuki lila beuki goreng hate kitu salah. Oh nyameureun salah mah urang goreng naon ka maneh? Sakitu bageurna? Juragan itu. Teu narimaun beuki lila cek kuring beuki goreng hate. Ai goreng hate naon maksud maneh? Geuningan hate hayam, hate kebo geuningan. Geuningan ini tah ijem cenah jem meuli hate kebo cenah. Ada goreng hate. Jadi urang anu salah. Gana diampura ku urangnya. Kieu ya jam panti kamari ge maneh teh geus dibere nyaho ku urang. Kamari geuning. Naon cenah cek urang? Duka. Naon teh ya? Ieu jam isukan maneh hudang buru-buru isuk-isuk. Nah, sabab bapak teh isukan jam 8 arek nyaksian rapat penting. Oh, bade rapat teh ya? Jadi ayeuna ieu geus waktuna ieu sababaraha menit deui. Coba mobil empok. Mobil? Mobil anu plat hejo? Naon plat hejo maneh teh? Mobil. Aduh. Nya platna hejo.
Nya ulah disebut plat hejo wungkul atau plat hejo mah kodok pada umumna. Oh, eta sanes mobil eta nu plat hejo. Hejo we kitu, cetna hejo. Nya, apa dicanda ku ibu? Ai beudeuy nya? Aya. Ai itu nu beureum Anu, hiji deui mah pan supirna. Uih, balik raha. keur tadi can lila. Ku bebeja ka maneh? Da eta cenah mobilna hareeng wae. Aduh, ijem. Mobilna paranas tiris cenah embung aing mah cenah. Cik, atuh. Ari kana mobil mah tong nyebut hareeng atuh. Ih, ngomong mobilna embung aing cenah paranas tiris. Jok saha? Mobil ngomong. Mobil ngomong. Coba cenah jempang meulikeun asripin. Nanti kan Aspirin. nya. Cek saha teh? Mobil. Mobil ngomong ka maneh? Nya. Kumaha cenah? Ya, cenah madudu. Ya urang jadi ngobrol panjang lebar. Jadi eueuh mobil. Aya. Anu hiji dibawa ka ibu Nya, ka pasar. ka pasar. Keun bae, ayeuna mah kieu we. Coba ngebel. Telegram. Lain telegram, telepon. Telepon. Taksi panggil. Eta teh nu belenong. Naon? Eta nu belenong. Heeh, telepon. Aduh. Teleponan. Aya nu belenong mah tarang maneh atuh. Ada kuring nu belenong. Ya, aduh. Ih, nu belenong eta paranti. Halo-haloan we. Anu paranti halo-haloan. Heeh, eta disebut telepon teh geuning belenong, tah terus geuning aya liangna babaraha hiji anu sok kek dicolok kitu. Oh, nya. Sok telepon. Ini ngajedog gua ieu teh kanu kerek. Salahan modeunan. Kur. Geuning kalah hayam nyarampulkeun. Gan. Juragan. Hah? Geuning kuring ieu taun ieu geuning kalah hayam nyarampulkeun. Naon? Ieu telepon. Aduh, mani jam. Main kita nelpon teh acan keneh wae. Eta kalah hayam karumpul. Tuh ai kitu kumaha? Cek kuring teh kut. Ijem ulah dianggap heureuy ieu kami teh. Oh nya Ieu aya. geus telat saparapat jam. Eta ka mana nelponna? Aduh, barina oge atuh maneh teh tadi teh nanya heula ka urang nyaho urang oge gugup ieu. Waktu rek init. Ka mana teleponna? Ka mana? Telepon ka supir taksi, panggil taksi sina datang ka dieu. Nya. Heuh sok. Anu di Nyaho nomerna? Ieu henteu. Oh make nomor. Nyameureun make nomor atuh. Cek juragan jam colok-colok cenah eta na. Cek juragan. Heeh, bener euy eta nama. Make curug cenah. Nya dicolok make curug. Eta ge aya da lesang bakalna nyantok we. Aduh, ijem ya ulang heureuikeun. Ieu telat di waktu telat. Nomerna sabaraha? Atuh nanyakeun heula tadi teh. Ya, nomerna 55234. 55 234. 234. Sok buru. Di Samsu lain. Buru-buru ya kuring telat. Nya kira. Halo. Iya. Heeh. Oh iya. Iya dokot, atuh dokot. Anterkeun. Kadieu 2 piring. Kan? Ngeut jam can. Tukang baso. Aduh, salah deui we maneh kumaha ieu teh. Ka mana? Aduh, ka taksi. Taksi? Panggil taksi, Nya, pohon. Halo. Iya. Oh, deket di jalan oge deket. Heeh. Oh bener eta. Aya 10 meter mah jauhna ti jalan, deket. Heeh. Lah kurang leuwih lah. 2 meter persegi lah jerona gitu. Hah? Lah ulah nya, ditunggu. Geus jam. Atos. Geus jam. Beres. Syukur atuh. Beres. Ieu telat ieu. Aduh, kumaha ieu rek rapat. Tok. Jam. Eta datang, eta taksi. Iya. Taksi. Tok. Mana supir? Coba buru. Ada asup. Pagi. Pagi.
Pagi-pagi deui na pagi deui. Masih pagi masa kali atuh. Nya pagi isuk-isuk. Heeh, pagi teh isuk-isuk. Mane rek naon? Dinas. Dinas. Oh, supir. Anak alat. Heeh nya ieu alat mobil merenya jadi bapak arek rapat buru-buru ieu telat ieu. Geus di jalan aya. Di jalan. Sadia atos Sina mundur ka dieu. Ka dieu. Sina mundur. Paling mana WC-na? Hah? Paling mana WC-na? Naon ieu teh WC? Lah, Naon make jeung kana WC-WC? tadi nu telepon ka Adi. Nelpon. Mun, Terus cenah da tetep bingar 5 meter cenah selangna oge. Cenah lebetna teh atana persegi 1 meter. jadi maneh teh lain Adi supir mah dinas kebersihan lingkungan. oh tukang nyedot WC. Aduh. Idem. Tadi mana teh kumaha teh nelpon teh ka mana tadi? Oh, teman cek juragan cenah, kita ka ieu lain. Taksi. Oh, taksi cenah lain maneh. Aduh. Kan nembalan ieu. Gaduh Adi mah teh gaduh. Tat lain kebersihan, lain kana nyedot WC lain ijem. Taksi. Mana kita nanya keunana jauh deket di jalan jak uring deket aya 10 meter mah. Jerona di barang aya 2 meter mah persegi. Kumaha nya tukang taksi atau supir taksi nanyakeun jero na sagala rupa. Ieu ka taksi geuning sia nu datang atuh. Nyai teleponna ka urang. Nya atuh aya salah ngajedog wae salah kitu. Nyai sa ai teh ka dieu musing disarekan ke urang ureunan. Aduh, mane bualan wae. Balik mang balik. Moal cios tiraga. Mama tuh lain yang maneh aduh ijem tempo ya jam geus jam sabaraha ieu. Nya pokona mah Adi mah wios teh cios oge juragan. Namun karurugian heula Adi. Aduh, ijem. Dati Adi ka dieu teh bensin teh CF 4 tangki. Waduh. Ijem. Nu edan ya dibawa ka dieu ijem. Teh. Muanya ya dinas kebersihan sagarupa opat tengke teh kudu ngarti atuh mang. Ngan Kudu kaharti atuh kukuring. mohon mobil Adi mah eusina teh sadayana teh 4 tangki. Opat tengki naon? Anu eta teh anu dia jingjing. Aduh, beuki lieur wae beuki lieur ieu ijem. Geus mamang balik ieu 5 perak. Gentos teh. Iya geus tah balik. Ayo balik tah digantina karugian maneh tah. Ya. Telegram lah kitu mana tak. Hanya sia we nembalanana di embalan wae itu dah ge. Ngecek mana aja nana, persegi 1 meter jerouna 2 meter. Nya cuma deh supir Tapi di jalan gitu jauh nggak 5 meter cenah le selangna. salah kitu lain ka dieu. Ngomong. Paham pura we nya banyak. Buru-buru. Aduh. Nya beusi aya nu bade di dieu Pak carioskeun ka Mas lain urusan urang, eta mah urang terek rapat. Ijem tobatan. Aing mah Yo, ampun. dunungan maneh aral. Pusingan. Pak beusing tatangga bapak gitu. Mas lain urusan urang geura-geura balik. Aduh, ijem mana kan telepon. Jam urang ngarek baliknya. Ieu ke aya mah kurang bejakeun ka maneh we nya. Engke duitna maneh dibere ke urang pan persentase. Oh nya. Ijam. Eta kudu boga. Ijem. Mana teh teh berkene wae. La ilaha illallah. Sik. Lain balik. Premios Pak. Oh, cik bae, jorting. Ijem, mana teh sing bener buru-buru. Ieu urang ieu telat di 1/2 jam. Eta Rek wayah kode kumaha ieu? nomorna pohoan wae itu dah. Nomerna 552334 itu tadi oke. Nya. Buru. Ker. Ya. Karena ada kerusakan di sini. Ya. Ya kan? Ya. Naon. Hah? Naon? Tukang listrik. Aduh, salah dewa engke datang tukang listrik lain. Oh, lain. Taksi. Taksi. Telepon deui. Halo. Taksi. Ya. Oh, iya betul. Jangan lama ya. Bener. Ya. Heeh. Oh, beres. Bener aya. Aya. Heeh. Beres. Buru. Kek. Coba baju keur saling buru-buru. Baju. Sepatu lah. Nya. Hah? Aduh, mata kesel. Yem. Sepatu bawa heula. Sepatu naon teh? Sepatu bata. Sepatu setelan teh apa nanti urang? Mun bata kok. La ilaha illallah, kalah batako. Sepatuna. Ges. Agante anu jujur kunungan teh. Aduh lain ieu mah nek rapat kudu sopan. Kudu geus sepatu mah ieu we geus kagok ieu lila teuing ijem. Eta we atuk lah. Baju. Anu ieu we hejo pucuk caunya. Hah? Eta atukna pucuk cau. Baju pucuk cau kumaha maneh? Nya
cau. Aduh, Ijem. Terang pucuk cau. Ijem tau make pucuk cau buru-buru cokot tina lomari, setelan buru-buru. Lomari? Rek wayah kumaha ya rapat kami. Hah? Juragan? Hah? Lomarina dikunci. Dikunci. Kuncina kacana ku ibu. Aduh. Wah, tuh weres. Cokot buru-buru maneh ka itu. Pan ke pasar ibu. Ini maneh ka pasar sakedeung. Nyusul. Nyusul sakedeung. Nya tuh. Buru-buru. Nya mangga. La ilaha illallah, ieu jam sabaraha kumaha ieu rapat. Selamat pagi. Ya, pagi. Selamat pagi. Pagi. Pintunya belum dibuka. Iya, sudah. Oh, sudah. Masuk. Ya. Kamu dari mana? Sengaja saya datang ke sini. Oh, dari kantor. Menerima telepon. Hah? Menerima telepon. Apa? Saya kan dari PLN. Maksudnya ini apa, rumah bapak kekurangan voltase listrik atau ada kerusakan atau ada apa, saya untuk memperbaiki siap datang ke sini. Aduh, saha anu pesen? Bapak yang pesen ke sini rumahnya ini. Aduh, lain orang, eta salah alamat. Macam-macam ieu penyakit. Jangan begitu, Pak. Jangan ngeledek, Bapak orang mengerti. Bapak orang tahu, orang terhombrat. Apa terhombrat? Kamu buka mata ya. Bikin Maluku, hah? Tapi tidak mungkin Bapak ngasih telepon sama nomor saya kalau tidak ada perlu. Ya tahu bukan saya, itu kesalahan. Tidak, saya katakan tidak. Waduh, Dek, maaf aja, salah itu pembantu saya. Pokoknya ini listrik saya tambah lagi. Waduh, jangan, sedikit juga ini. Berapa ribu voltasenya? Aduh, jangan ribu-ribu, bukan perusahaan ini, Dek. Rusak enggak listrik Bapak? Ya enggak. Ada koslet tidak? Enggak ada. Kekurangan voltase? Tidak. Tapi saya sudah datang ke sini, mesti ditambah lagi voltasenya. Waduh. Pokoknya tidak ditambah, saya tidak senang. Aduh, orang ini gila atau gua yang gila? Ya itu pikir-pikir saja berdua. Waduh. Aduh, si Ijem kurang ajar ya, ha? Tunggu. Saya sedang bekerja dipanggil oleh atasan. Suruh datang ke sini katanya perbaiki cepat, ada kerusakan listrik. Saya sebagai pegawai listrik berkewajiban, apalagi ini datang kepada Bapak di sini orang yang pintar, orang yang ngerti. Masa datang telepon pada saya? Tidak ada artinya. Pokoknya saya tidak senang. Ini mesti listrik harus ditambah. Kalau tidak, uang harus ditambah sama saya. Aduh, maaf deh. Jangan ditambah lagi, jangan. Ya tapi saya ini kerugian. Ya tapi maaf. Ini bukan kesalahan saya, tapi ini pembantu saya yang salah. Tidak ada maaf bagimu. Karena aku sudah jatuh cinta terlanjur disiksa. Waduh, ini orang gila lagi. Aduh, kemana si Ijem, kurang ajar ya si Ijem. Bung, saya iya rek rapat, lain urusan listrik saya lupa kudu ke barat ke timur ya. Nya tapi segala rupa oge. Duduk persoalan anak kudu parele. Ayeuna saya datang ke dia make ongkos. Siapa? Nah, tadi dengar-dengar dina telepon sorana iya ya. Memang bener. Hah? Memang bener. Tadi ya naonan ya ibu. Eta bujang urang. Oh, bujang. Tadi bener nelpon ke saya. Bener. Anu nembalan. Oh, tadi sorana sorak maneh ka kadenge. Cenah datang ka dieu aya listrik cenah aya kerusakan listrik. Saya keur digawe gura-giru ka dieu di titah. Jauh-jauh datang ka dieu di dia naon-naon. Salahan. Maneh nipu ka urang? Ih, lain nipu. Salahan kunaon ditembalan wae atuh. Oh, nya aya nu nelpon. Aya nu nelpon? Oh, ai salahan mah nya hampura we. Aduh, Ijem maneh teh rek ngecek beurek kalah ngawangkong ieu teh kumaha urang ieu geus beak waktuna rek jam sabaraha ieu urang. Anu tadi nembalan maneh? Punya saya. Oh, juragan kumaha tuh yuk? Lain juragan kumaha, maneh ieu urusanana urang. Ya ka kantor rek wayah kumaha mana kunci teh buru-buru buka. Kunci? Pokona keula kuring enta parurugi gantian ongkos kuring. Waduh, geus rupa-rupa. Kuring moal balik di dieu. Can diganti ongkos kuring mah. Bere kumaneh. Ih, eta juragan mana duitna cenah. Aduh, dek. Geus. Ayeuna mah kieu. Coba dek ieu. Isukannya kali datang jam 8. Pokoknya 10 kali lipat ganti ongkos kuring. Namun kuring teh dibere ongkos ayeuna moal balik ayeuna rek ngendong kuring di dieu. Aduh. Juragan geus jalan tong kita balik jeung kuringnya lah. Aduh, saruana edan jeung goblok. Aduh, bisa pusing kurang ieu. Bisa pusing kurang teh goreng-goreng oge teh direktur nya henteu. Oh nya na kalah dicara rook maneh. Ieu kumaha da ngambek. Lain kumaha urang nek rapat ya bisa jadi tetulus ya urang rapat. Iya kunci tah kunci. Kunci na mana geura buka.
Yo kunci yo. Kunci mana? Kunci. Aduh, eta mah lain kunci eta, kunci WC, Jurik. Kunci naon atuh? Mang pegawai PLN, isukan datang ke dia. Jadi kuring kumaha ieu teu boga duit balik. Soalna pan duit nah sayang mah eueuh duit eta, eueuh duit receh. Jadi cek kabeh. Nya pokona ieu bujang gadekeun we heula. Alah. Isukan nukeurkeun heula cek. Sana batur teh parabotan meureun. Yo, duitna cek. Lain cek. 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 Duitna cek. Geus ka ditu geus ka itu isukan ge dibayar. Duit di tangan batur kabeh ieu. Hese dicokotna di lu duit di leungeun batur teh nyaho. Leungeun batur. Nya pokona ayeuna duit aya di leungeun batur paksa cokot teu Teu dibikeun. bisa sabab duitna duit muter. Hese dicokotna duit muter mah nyaho. Naon teh duit muter, nguriling wae teh duit teh. Nya aya duit nguriling. Apa duit muter? Duit muter teh lain nguriling gitu. Yo anu nyokot duit juragan mah di leungeun batur ke urang, bila mana aya meleng di kantongna nyaho di Ieu maneh terek nyaritakeun nyopet atawa kumaha? Ieu waktu urang buru-buru. Geus mang ini tiri lah. Ayo. Aduh, saya ieu rugi ongkos ieu. Awasnya saya datang deui ka dieu lamun teu digantian ongkos. Geus isukan datang ka Dede. Oke lamun beres sabaraha ewang nya. Bagi-bagi nya. Oh, beres. Aduh, Ijam. Maneh teh burung teh eling. Oh, Buru-buru buka itu. nya ieu. Tah atos tah. Geus ieu baju. Nya. Coba surat penting di atas di jero lemari. Aduh. Surat dinas. Penting anu keur dibawa rapat ayeuna ieu bahan pembicaraan di jero rapat ieu. Abawa ku ibu. La ilaha illallah. Dinu tas ibu. Di atas ibu. Nya. Cokot deui ini kan itu buru-buru. Ida meuni kaditu kadieu reuneuh di jalan rarasaanna. Ilain sakalian tuh dan itahna. Oh, buru-buru apa teu nyaho urang teh. Teu nyaho yen dibawa ka ditu dina tas ibu. Nah, atuh kuring jadi dunungan, juragan jadi buru. Aduh, ya pusing. Nya, mangga. Aduh, boga bujang ya bisa jadi modar ku bujang ya lamun kieu carana. Aduh, tobat si Ijam. Pagi, Pak. Ya, pagi. Siapa? Pagi-pagi. Ya, pagi. Burung nuri terbang tinggi. Aduh, urang teh direktur, nyaon teu? Iya tahu, Pak. Kampung ngaranna RD naon coba? Mohon RD. Sia nyaho atuh. Tane RD terang nya ge RD. RD naon? Roda. Abdi nampi telepon, Pak. Abdi mah di perusahaan taksi. Taksi. Nuhun. Taksi. Nuhun nampi So. telepon. Tadi teh supaya datang ka ieu nomor 57 genep di Perumnas Komplek Kelapa Puyuh. Pakai hiji kelapa puyuh age kelapa gading. Nya. Ya Perumnas, Pak. Mana? Ya. Iya, di belakang. Oh, belakang Perumnas. Bukan di belakang Perumnas. Itu Perumnas di belakang, tapi saya di depan. Ini rumah sendiri. Oh, bukan Perumnas. Ini baru beres sekarang ini. Tapi di situ ada komplek Perumnas, ini bukan. Oh, ada. Ini enggak termasuk. Tidak. Oh, saya kira ini Perumnas begitu rumah Bapak nih, perumahan yang belum lunas. Ngece badak ya, ha? Mana bener supir taksi? Oh, Tunggunya. kemana, Pak? Memang Bapak arek ka kantor, iya rek rapat, tapi geus beki waktuna saeutik deui. Bapak terangnya peraturan anak taksi nganggo jam. Jam, nganggona. Iya, ulah sieun. Nuhun. Ulah sieun. Nuhun. Ulah sieun, soalna duit mah unggah kantor. Percanten. tapi Tapi pentingnya jam. Terang jam. atuh pukul yang umat jam. Urang ge pan make ya jam. Ya masalah jam eta. Jam mana? Jamrek. Nyaho, maksudna maneh kumaha coba hayang kumaha? Nya ngetang jame diantos ku abdi. Heeh. Ngitung jam, sabaraha sajam? Sajam 8.000. 8.000 sajam. Mun. Jadi kira-kira orang merenan sanggeusna rapat lamun kabagian kene. Mun. Iya, jadi meren terus keluar aya kepentingan masalah Mun. bisnisnya. Mun. Kira-kira Keluar kemana, Pak? Ke rumah gila? Yeay. Keluar teh maksudna aya kepentingan deui. Oh, semun. Bisnis dinas luar. Tunggu nungguan heula itu bujang urang. Abdi ngantosan. Dinya diuk deh, diuk. Di mana, Pak? Dek nginum. Minum naon, Pak? Nginum naon rek ciata rek naon tuh aya tuh dina eta. Abdi mah iya, Pak. Bari mabok sih. Oh, bari mabok. Cik diuk heula tuh dinya. Mabok bir 2 tesi ge mabok sih. Tegan. Di jam aya. Yuk, Iya. Nya, Bu anu telepon ya? Nya. Benar. Apal Ibu karena nomor telepon saya. Apa? Cek Ibu geningan. Halo, di sini presiden taksi. Nya, Nyaon teh taksi? nyaho. Naon? Anu eueuh saungan teh ah. Ye lain. Ini ngan disadana jok jerak. Ye, eta mah doser. Taksi. Juragan, Anu botak di sisi. taksi
botak di sisi. Taksi. Yuk mana supir taksi? Supir. Beresna. Oh, supir bayangkeun. Bisa ya? Urang. Urang bubujang wae di dieu. Oh, bubujang. Bujang di juragan. Oh, biasa ayo unggal bulan nerima gajah. Gaji. Gajah anu aya tulalelol. Gaji. Gaji. Oh nya biasa. Biasa digaji sabulan-sabulana. Mana boga kulawarga henteu? Iya, urang mah lengoh. Oh, masih lengoh? Urang masih gadis. Aduh, teuy. Mana gadis? Gadis. Urang geus opat. Ai teu nyaho gadis maneh. Naon sih? Pak Arwan. Bukan teh Nini Arwan. Urang nungguan di dieu teh nungguan da. Ijam. Kah? Ijam. Ieu juragan eta buku. Mana buku teh? Ieu. Aduh, ari ibu cenah ka mana wae di lawai, ha? Ibu mah ke rapat juragan. Rapat di mana? Ini tuh di pasar. Di pasar. Aduh, mana teh burung ya teh tukang taksi kita tadi keseleun urang ieu waktuna bea. Tidit. Ai ibuna. Tidit. Ngajadog taksi tadi tidit we. Tidit. Soak akina ieu taksi ieu. Ijam. Abi kan Kumaha cek maneh bieu kumaha? ke rapat. Heuh, tita tadi ge geus ke rapat cek maneh yeuh. Rapat teh di pasar. Pokoknya rapat di pasar. Oh, ai juragan ai sengaja mah diundang gitu rapat model di kantor gitu pan hararese ai di pasar mah jelema di mana-mana ge pan datang. Ijem sanajan kumaha-kumaha oge atuh kudu bener kudu napak maneh teh ngomong teh moalnya. Ibu teh jelema ngarti mah nya kudu rapat di pasar maneh teh. Nya abdi ge nyaksian abdi ge ngiring rapat heula. Aduh. Maneh milu di ditu. Oh, melu rapat naik abdi oge. Naon cenah eta teh ngarapat ke naon? Oh, make heho. Naon teh juragan anu sorana wewewan gitu tah. Ho. Nya make eta aduh hebat teh. Heuh naon nu dicaritakeunana cenah dina rapat teh kepentinganana? Adi borang naik teh ka panggung bade rapat tapi warang ibu memeh ibu cenah ijem heula ayo rapat teh. Maneh Milu borang naik teh ka panggung aduh eta jelema juragan anu sakitu sana teh muka leprok kan muni mararet cereng ramona. Ijem maneh teh beuki berengsek ieu ka urang-urang ieu kumaha ieu tukang taksi ieu geus nungguan. Banding ku tarik-tarikna keprok reungeunna mararet cereng. Geus tong dicaritakeun eta na mararet cereng nama ieu urang naik init ieu. Barang kuring naik teh hadirin rin cenah. Aduh. Carita kuring yo. Para sadere kere. Para ibu bu. Kuring muali la. Erek balik gli. Ijem geus maneh teh ieu teh ngomong teh. Hah? Geus tong caritakeun eho naon sagala rupana ngan urang mah teu ngarti maneh teh pantes atuh aing ngilu rapat sagala rupa mah ieu mah kunci. Juragan, ibu memeh rapat ditinggalikeun ku adi ti kajauhan. Heeh. Kumaha? An meser dagingnya. Heeh. Ibu, Memang dipesan ku bapak. geuning nyampurkeun ka tukang daging anu belah dieu, anu belah lawang, belah katuhu. Heulangan meureun. Teuing da. Ai kitu kumaha? Ih, ibu teh bener oge. Juragana diantep bae. Teu bener kumaha? Ih, ibu teh mana horeng teh. Juragan, adi bang hawatos ka juragannya. Gitu da abdi ngaras. Deh naon teh juragan ngarasakeun. Ngarasakeun, heuh. Ngarasakeun pan nyeri meureun nya di pangyerikeun mah. Nya meureun nyeri. Sanu teh nyeri geda oge nya. Heeh, kunaon nyeri dikumahakeun? Meureun juragan oge nyeri meureun. Lamun kumaha? Lamun dipangyerikeun. Atuh heueuh. Heeh. Terus kumaha? Barang kitu teh adi ku abdi teh didengekeun we lain ti kajauhan. Ngararomo jeung tukang daging. Saha teh? Ibu mimitina yo. Ibu ngobrol. Ibu ngomong, tukang daging ngomong. Silih kicup, ibu kicup, tukang daging kicup. Main mata. Iya juragan, ibu mere duit ka tukang daging. Apa jadi mata? Aduh. Kurang ajar pamajikan urang. Kos kitu juragan erat tuh Atuh pukul lamun katempo umum manehna ge wirang, urang wirang, kabeh ye warirang. An juragan anu pantes hijieun warirang. Mau jadi dijieun warirang? Eta
Nya kumaha eta beresna eta? Ke heula. Erek diantep bae kitu. Is, ke heula. Ieu maneh bisa dipake saksi? Bisa. Yen bener-bener ibu teh ngobrol jeung tukang daging, Bener-bener. terus main mata, Nya, engke lamun dihadapkeun ku urang daek, daek. dipake saksi mati. Saksi mati embung saksi mati. Nah make mungpas ngebohong. Tidak mati embung mah. Maksudna saksi paeh teh berarti sama pahit sama manis jeung urang. Iya, sabagja sacilaka. Heeh. Di rupa mah endog sapaterangan remek hiji remek kabeh. Geuning ngarti eta maneh. Paeh hiji paeh kabeh. Juragan paeh hadi mah entong. Nah make entong cek maneh. Paeh kabeh nu ngubur. Aduh poho deui wae ieu kan rek ini terapat ijem. Kan? Dek rapat urang teh. Geus deukeut waktuna nya. Lain geus deukeut teuy ieu beak ieu waktuna. Tidit. Aduh, taksi deui jam. Yo, Tidit. yo eta lakson maneh silung kitu geuning. Soak ya. Tulus moal ya juragan. Bang taksi. Lan. Engke tunggu we heula nya. Mohon. Tunggu heula. Tunggu. Kemal lagi datang. Tunggu. Aduh ijem ieu kumaha ieu? Taksi tita tadi geus nungguan. Ieu waktuna beak ieu rapat urang. Ya ibu teh lila-lila teuing atuh nya. Aduh. Masalah di bawah di bawah jurang lagi. Perasaan kuring walazan di bawah. Jam. Aing tungtungna jadi hoream ieu rek rapat. Paingan tita tadi amakan urang dugdeg. Saya pirasa tak juragan. Bener tita tadi seblak, keles Aduh, seblak. bener ganti salah. Waduh. Etes eta lalakina teh jangkung-jangkung. Jangkung. Tangtunganana. Nya, ada hidung. Beungeutna kumaha kira-kira? Beutna lencok. Hah? Lencok. Lencok. Pakulitanana. Nya. Telak maneh bodas. Ih, kulitna hidung. Hidung. Hidung we. Hidung santen. Negro. Aduh. Sing bener. Si bener. Juragan piraku teu percaya kuring ngabejaan karunya. Awas ya. Awas. Yuh, awena ge. Wah, eta ibu bujurna pati centrak-centrik. Ibu. Waduh, kurang ajar ya. Aing jadi aduh si aing amun buru-buru datang. Juragan La kuring ilaha illallah. bade ka dapur heula nya. Cicing kula ka mana-mana si Ijem. Nya ada ka dapur. Keur saksi man. Kurang ajar ya. Aduh, aya naon ieu teh? Bapak teh can angkat? Nges daging. Bapak teh kunaon ieu teh daging-dagingan? Alah, darah daging. Naon maksudna daging-dagingan ieu teh teu ngartos atuh. Kumaha sih Bapak teh? Entong naon. Ngaku we aya nama terang-terangan. Ngaku kumaha? Heeh, lamun nek kitu mah atuh tiba heula we ai kira-kira beak suka beak betah mah geus teu bogoh maka urang. Kunaon maneh teh teu ngomong terus terang. Kunaon Bapak jadi ngotot? Itu ibu teh datang capek. Urang ngarasa dihina ku maneh. Eukeur mah eukeur tempo 2 jam. Jam dingding jam sabaraha? Geus 1/2 tulang ayeuna, ha? Aya 1/2 tulang. Geus 1/2 urang teh jam 12 teh kudu geus balik rapat. Bapak mah gampil emosi wae. Naon ieu teh abdi mah teu ngartos, Pak, ieu teh. Tong teu ngartos paingan. Bayangkeun ku maneh. Iraha urang mah nyeut maneh, tapi kakara ayeuna urang meakeun ka penasaran bening ku. Soal naon teu ngarti ieu teh soal naon? Ieu teh ibu teh tas rapat apaan? Anjeun ini jam sabaraha mau mobil? Enjing jam 7. Jam 7. Ayeuna geus jam sabaraha? Atuh ayeuna parantos jam 12. Jam 12 mana katempo ku maneh? 12:30 kakara balik. Ya langkung 1/2 jam atuh Pak. Piraku meuni kudu dipersoalkeun waktu Lain sakitu. dipersoalkeun tapi ternyata lain beja maneh teh paingan unga isu ka pasar memeh ka pasar dang dan serupa lipen seip segala rupa sifat meuni dikanel-kanel buuk direwig-rewig nya ayeuna mah Naon terang naonna Bapak teh? Aduh sok maneh aya hubungan jeung tukang daging. hubungan. Aku Hubungan naon? Nya gampang aku mah ngan hubungan naon. Ya ibu teu ngarti ieu hubungan naon? Hubungan naon? Hubungan meuli bisa daging. ngomong panjang lebar. Panggil saksi mati. Ya Bapak nu matak jadi benu teh ka ibu. Saha nu laporan ka Bapak? Saksi mati tuh tempo panggil di dapur. Oh si Ijem. Si Ijem. Tadi ya. Je. Ijem. Ada sanes juragan. Ya, cengir. Bade nanggu. Ngomong naon ka Bapak? Ngomong naon? Itu geuning Pak, datang ibu Bapak jadi ngamak gitu. Ngomong naon juragan? Mane ngomong naon ka Bapak? Nya ngomongnya ditakeun ibu rapat di pasar. Nya tuh rapat kan mane nyaho. Nya, Sebab aya diundang rapat di desa mah sok jarang-jarang aya nu datang. jarang datang. Nya mending di pasar nu loba jelema. Nya, sarua pan eta? Nya atuh rapat, emang si Ijem ngomong naon atuh Pak? Ijem. Alti kan? Entong berbelit-belit maneh ngomong. Punan gitu.
Tadi apaan barang datang teh kurang ditanya. Ibu saacana rapat teh cek maneh cenah jeung tukang daging ngobrol lila. Nya. Heuh pan kitu cek maneh. Ngararomo. Heuh ngomong cenah. Sanggeus ngomong cenah terus kucap kicep main mata. Iya. Heuh. Nya ibu ngomong. Ai lain kitu nyatan teh eta maneh. Ari bapak sok benang di adukan ku si Ijem. Ai beli daging teh piraku kudu cicing wae pan abdi teh bisu meureun ngomong ka tukang daging. Nya da teu gagu ieu. Oh jadi maksud maneh lain main mata hubungan cinta, tapi ngobrol biasa. Ya biasa tukang daging narosna pada sabaraha kilo, Bu. Nya ngaromo. Ibu ceng teh setengah kilo wae kitu. Sanggeus dibungkuskan daging dibere duitnya meureun da meuli. Waduh. Kumaha sih bapak teh? Ijem maneh ngalieurkeun urang. Mana ngadukeun ibunya Jem? Ih, sanes ngaduk aduh bebejak kitu cek ada ya ibu silih kicep meureun ai molotot wae mah buta mah. Bapak masuk gampang emosi wae tuh da naon-naon teh nyaho boga bujang kurang. Lain kurang, Bu. Bayangkeun ku ibu bapak teh ti jam 8 teh rek rapat. Geus itulah inilah. Inilah kekasihku. Aduh. Aduh si Ijem geus macem-macem bae cicing atuh Jem panulungan maneh teh teh keur ngamak kumaha sih? Teh nyo beungeut urang lamun amek. Maneh apaan teh kana tangtungan jeung beungeut urang? Beungeutna Kumaha urang lamun amek? modongsong. Naon? Modongsong mah lain banget atuh Ijem. Anu modongsong mah peureup tah modongsong. Adat urang kumaha nyaon teh maneh teh geus heubeul bubujang di urang. Nyaho. Kumaha adat urang? Darah tinggi. Darah tinggi memang bener. Lamun aya ka amek, Amun aya kaambek kumaha? sokan molotot. Molotot memang bener. Nampiling. Eta kuring pan disentak mun dipeot. Ya awak kuring tak peot kieu teh disentak juragan. Aduh, lain gitu maksudna amek urang pira kumaneh teu kenal. Nya. Jadi kudu nganyahokeun. Kudu nganyahokeun kana adat urang, kana amek urang. Ieu teh urang teh ulah dianggap heureuy ye Jam. Urang teh ngamek kita tadi ieu. Eukeur mah eukeur maneh ngalieurkeun urang ka tamah-tamah ngadenge isu-isu pamajikan urang kitu. Piraku teu amek. Ayeuna geus 12:30 rek ka kantor urang nepi ka teu tulus. Tek bayangkeun kumaneh. Nya juragana tuh dage amosi wae amosi. Emosi Jem. Emosi. Tempo kumaneh. Katempo Atas tuh payah matong benu wae pacek ibu mah. Beungeut urang kumaha? beungeut. Banget bapak pan eta nemrah. Cacangiran sia. Karijut. Karijut. Burum. Beungeut aing. Nya. Memang amek ka maneh. Nyaon teh? Oh, Beureum beungeut urang. Kana mata kumaha urang? kana mata burum. Beureum. Nya. Geus beureum kumaha urang? Tinggal paena. Aduh bener ngaledek. Bener ngaledek. Teh nyo tuh ka maneh keluar. Aya Pas kali itu saha? Ijem, tak benahan Ya, balajan tuh. Ijam. Hah? Tuh tempo. Naon? Anu ditelepon ku maneh di jam 8 pikaina can balik. Anu dipesenan. Kok tukang taksi? Heeh. Tukang taksi na itu hidang ngajendol wae. Yuk balik atuh maneh teu cangkeul. Ya tulus moal cenah juragan ye, makanya mobil urang akhirnya geus soak deui geura teh pencet aku maneh klaksona. Coba ge. Tidit. Oh, bener. Juragan. Laksona geus soak. Ijam. Penyakitna Bayar boleh. ku maneh. Naon? Bayar eta tukang taksi. Oh, eta juragan. Sanu salah. Nama Juragan nu salah can mangkat kene wae tuh dage. Heuh maneh anu salah tidak tadi ngalieurkeun urang rapat urang teu init. Hayo we ngageduk. Nerima pengaduan ti maneh. Coba yuk pang bereskeun tukang taksi yuk. Juragan, Naon? kumaha ye kuring ye geus sabaraha jam? Hah? Sabaraha jam kuring? Pembayaran kumaha ye? Soal pembayaran ulah sieun. Oh, lasieun kudu pokok kudu beres, kira-kira teu beres kuring rek lapor ye. Sia teu percaya. Lain teu percaya. Hah? Naon sababna? Oh nya, bayangkeun sabaraha jam ti isuk. Entong goroni ngitung jam sanajan ngitung tahunan moal teu dibayar ku urang. Nyaho? Duit mah urang mah geus teu kahitung. Hah? Bangsa puluhan, bangsa ratusan mah bisi teu nyaho geus eueuh hargana ku urang geus diaur-aur di cara kaluntang. Nyaho? Ku loba-lobana duit teu kudu sieun. Ngan lain di imah duit. Di mana sih? Di abang. Di bang. Di abang. Heeh. Abang naon? Bang Miun. Geuning neuneun duitna di abang jam. Lain abah. Maksudnya lantaran jeung amok teteh. Oh mohon Bu. Janten bang gitu. Oh, maksudna nya, Bang. mah. Asa diledek. Sana sih. Sabaraha hayang nyo hitung kumaneh? Coba pang hitungkeun duit di Bang. Hitung kumaneh di bank. jam. Sabaraha jam? Jamnya koma di Glodok Plaza mah teu kahitung Pak jam mah. Aduh, lain maksudna dagang jam. Lain maksudna dagang jam bisi maneh teu percaya.
cicing heuanan. Cicing moal teu dibayar kabeh ge. Dibayar ge tenang we Terus atuh. cari baheula Pak Supir engke direngsekeun lah ku ibu lah. Ya. Soalnya jam ya lain soal dari bayar-bayar gitu lamun dicingkeun wae pan ieu akinan teu ngeusi. Jadi mungkin soak. Coba deh Coba gere tidid. Tuh, jam. Naon maneh nguruskeun aki? Sabaraha harga aki? Hah? Aki sabaraha harga? Gaya hargana, Pak. Eta bisi maneh perlu aki aya tuh, aki urang oge can pae. Nah, Naon makanya teh akina? Anu mana akina? Kimiung. aduh jam. Aing kumaha ieu lah, Pak? Konya kumaha da bongan juragan tuh dage geus nita abdi kaditu ka dieu. Kaditu ka dieu danyakeun. Sade. Saya tadi luar jam. Oh, tukang Permisi. tukang pel Dijem. tukang pelelenen. Nanti Saya di luar eta. ya Saya layanan kumaneh. Aing soream ngomong deui yeuh. Kesel kumaneh. yo wayahna keur ambek-ambekan itu dunungan urang. Saya datang ka dieu terek nyaho nu ambek-ambekan. Nu rek emosi saya mawa hati sadar. Mawa hati yang ikhlas dari kantor ke sini. Jadi Pokoknya rek nagih. Dijanjikeun pan kuring keur isuk datang ka dieu ditelepon ku maneh teh. nya Cenah rek ngadangdanan listrik. Titah balik. Sabab kuring kesel ditegor ku dunungan kuring. Titah balik deui. Ayeuna kabeneran aya keneh. Jadi teu sabar lamun isukan bisi deui waktu. juragan nagih dewe nagih. Mana juragana? Nagih. Bayar kumaneh. Ih juragannya. Aing geus teu yang ngomong ieu capek kos dalang teu payu, ha? Juragan duit di mana kuring? Tidid. Aduh. Titing heula titing. Yuk Pak. bereskeun juragan yuk. Kumaha? Yuk kumaha carana ieu jadi kos kieu juragan jadi meni nepikeun ka teu tulus erek ka kantor. Maneh yang dibayar. Oh nya jelas pak. Sabaraha kerugian maneh? Oh hitungnya ku bapak. Hitung ku bapak. Heuh, maneh nu ngitung? Timimiti kesel. Tepi ka mikir, tepi ka lempang, tepi ka udud, tepi ka dahar, tepi ka ayeuna, tepi ka poe ieu, tepi ka jam ieu. Geus sabaraha waktu anu kapiceun kuring. Lamun diduitkeun ku kuring sabaraha juta. Pokona gantian. Minta parurugi. Maneh pusing moal leuwihan pusing dewek. Hah? Peke bayangkeun ti jam 8 urang dililieur ieu ku bujang. Nyaho nepi ka ayeuna? Moal aing mau dibayar. Urusan eta jeung si Ijem. Sok. Ya kumaha mayana urang atuh bodong cewek dah. Geus habis bulan lah. Ke bulan 1 lah dibayar bulan 2, bulan 3 kira sebulan aya eta mah. Nya, oh beresna bulan 3 yang geus dibayar dah. Kumaha maksud maneh Ijem bulan 1, bulan 2, bulan 3 air bulan sabaraha hiji atuh? Aya baraha hiji bulan juga anu tilung teh. Aya bulan 3 gitu. Bulan mah aya nu hiji, aya nu sapotong, eta rek nu sapotong rek nu hiji. Anu tilu we nu tilu. Bulan 3 lah. Jam. Euy. Tidid. Ulah dipencetan wae atuh laksona. Tah ayeuna pokona kuring ngadesek ka maneh. Da sabab maneh anu neleponna cenah dunungan mah teu nelepon ka kuring. Emang lagi dunungan mah henteu urang anu nelepon ngan ai salah teleponna. Wayahna maneh sing sadar. Ayeuna pokona lamun eueuh duit mah urang dibayar ku urang we kajenah. Ayolah urang kawin jeung urang. Kawin. Ka maneh geus ikhlas bibilasan aja kawin. Biasa. Pokona beres lah. Urang masih gadis Anu bener. Maneh kumaha maneh? Aya ieu aya jorojoyna teu ka urang. Aya jorojoy mah. Hayang nalipuk wae nu poe. Hayang nalipuk. Ieu lain urang nempo maneh teh aduh urang eta hate urang. Nempo maneh teh hayang ngeletuk we beneran. Oh, da batur teh jambu meureunan. Yuk ayeuna daek. Ijem. Can beres kene wae eta. Keur ditanyaan ieu mah. Geura putuskeun eta. Sina balik. Pak, ieu saya oge ieu teh keur adu tilu ampar 3. Jadi supaya ka ditu ngeunah ka dieu ngeunah. Si Ijem ngeunah, kuring ngeunah supaya ngeunah babarengan. Aing ngeunah kuring si Ijem teu ngeunah moal beres. Si Ijem ngeunah, kuring teu ngeunah moal beres. Jadi pokona mah ieu mah dicokot ka ngeunahanana. Nya. Ceuk itu ceuk oge kudu parele. Manehanana sanggup dikawin ku kuring. Tah eta. Nah bapak ikhlas henteu? Aduh, Pokona kuring minta diwalian ka bapak. Nya. Jadi abdi teh geus jodohna meureun kitu. ya ngece atau naon? Ye tuh bapak masalah paham wae. Bapak henteu sanggup mayar ka kuring. Si Ijem oge teu sanggupeun mayar da teu bogaan duit. Sanggupna cenah manehna daek dikawin ku kuring. Kuring daek ngawin ngan moal mawa ipekah moal mawa duit. Ngan pokona abah ngawalian, bapak ngawalian ka kuring.
Ari kitu aing teh bapana si Ijem. Oh, eta lain bapak maneh. Duluan. Ajeuna wali hakim. Bapak maneh geus modarnya. Modar bapak urang mah. Ya, urang kawin juragan kuring kawin heulan tong. Ngaji dong. Iya, aing teh ieu lain urusan eta, ieu urusan ka amak oge masih ngagelu keneh. Anter ka Panghulu we. Ieu geus numpuk, aing teh numpuk, ieu geus teu kabilang amak aing teh. Nyahon teu maneh? Ieu nya eta memeh ambek teh anter heula ka Panghulu. Jor teuing ka itu maneh. Waduh. Geus ayeuna mah kieu Jem, tong pusing-pusing boga dunungan kieu. Pokona tinggalkeun we. Nah maneh nu teu bener apa dunungan maneh nu teu bener? Dunungan. Ah nu bener. Oh, heeh. Nya dunungan nu teu bener. Naon nyebut dunungan teu bener? Eta cek si Ijem can dunungan nu teu bener. Saha nyebut dunungan teu bener? Hah? Juragan. Nama ka nyebut teu bener? Can mangkat kene wae ka kantor. Aduh, heueuh pongan sia. La ilaha illallah. Maneh meureun anu brengsekna meureunan Ijem. Ya Allah, maneh nu beres. Gara-garana. Hah? Punten, geus punten deui wae. Saha? Ijam uruskan aing. Tugas kebersihan. Naon? Tos aya nu pas ini acan, Pak. Aduh. Sugan aya anu ka bapak datang gitu nu nitah diserot gitu. Ai kitu urang teh ieu teh perantara tukang nyerot WC. Sugan bapak hitung-hitung jadi manglakukeun kuring we di dieu. Loh, mereka itu. Kuring di lembur kuring geus eueuh nu manggil. Sugan we teu di dieu ku bapak pangmajukeun kuring ka unggal nu boga WC. Jor, aku maneh ku sorangan. La ilaha illallah. Jadi eueuh, Pak. Oh, Permios. Jor. Moal lila, Pak. Jor. Aduh, wis warna-warna ieu kurang. Pak, coba pakai nada rendah heula, make nada rendah. Dinginkeun heula. Naon? Lamun teu kuat didinginkeun, masuk kulkas heula, masuk kulkas. Waduh. Itu batur teh. Ya yang dianggap jelema edan. Nya tapi di kupingkeunna bapak amak-amakan wae. Teu amak kumaha? Ti jam 8 ayeuna geus jam 1 katepon teu. Hah? Rapat geus teu tulus ieu. Aing kepentingan kita tadi dilieureun ku si eta tah. Kurang ajar tah. Aduh. Yuk. Pokona kuring Lain ka sia. Apa majikan urang? Sugan teh tak. Cengir deui. Edengan teh menen. Kunaon atuh maneh teh yang dicarekan wae? Buka atuh kunaon? Aya naon, Pak? Ibu deui teh bisa melihat teh nya heran. Ai bapak mah teu bisa diajak leuleus nyarita teh heuras wae ibu leuleus oge. Emang juragan yang ngajak keras wae. Abdi oge. Kamana ngajak heuras? Lain ngajak keras maksudna teu kumaha teu amakna. Ibu oge kudu ngarti ieu salaki keur kumaha ayeuna. Apan keur amak ieu teh keur pusing. Sik atuh bantuan pusing jeung bantuan amak. Nya atuh ibu teh kudu kumaha? Serba salah jadina teh. Jam. Ayo naon? Ya urang boga ubar lulus. Naon? Eta bapak kunaon sih? Naon ieu rupa-rupa ieu? Heuras wae. Naon? Urang boga ubar. La ilaha illallah. Ngaji dong. Ijam. Juragan ngomel wae mah kuring arek nuturkeun tukang listrik. Aduh lain ngomel wae Jem cik geura bayangkeun kumaneh urang teh di jalma anu memang berharga, urang teh goreng-goreng euy direktur. Hah? Nya. Ayeuna diundang rapat anu memang dipentingkeun pisan. Tuh, nepi ka bedona, nepi ka tetulusna. Ya kumaha atuh teh? Bayangkeun kumaneh geura. Atos atuh Pak, perkawis rapat datos kalangkung. Ayeuna si Ijem sanajan unggal poe 100 kali dicarekan ku bapak da moal bener-bener. Moal bener. Apan kurang saeunan ti bareto oge si Ijem teh. Nya dek bener ge kagok lah. Ayeuna mah kieu Pak. Cek ibu mah bapak cenah teu bisa melihat teh cenah ka bapak cenah tadi bapak nyarios ibu. Nya kurang kumaha ibu teh pan setia kawan ka bapak teh. Naon setia kawan? Nya kurang kumaha atuh setia pan. Euy sanajan setia tapi ngan ukur dina sungut hungkul Bu. Tapi sagarupa ka era jeung kapeurih kawiwirang anu jadi salaki, ibu teh pan henteu bisa ngabantu. Nya ayeuna ku ibu rek dibereskeun supaya si Ijam ringan. Atuh itu sema anu dua supaya ringan pan kabehanana lamun geus dibereskeun meureun pada ringan. Aduh. Meureun kayak kukuring disiuk beasna. Aduh. Pada ringan. Mungkin gempeur wae ya urang ya. Ayeuna mah juragan ai kudu-kudu teh rapat mah di dinya we ke di astana rapat. Aduh. Ijam terus Jam. Terus Neng. Mangga lajengkeun Neng. Mana mah da atuh da kalah ngaledek wae atuh da boga lajengkeun Neng, lajengkeun. Teras. Direktur dicok ku sia haya terus. Aya yang rapat wae maneh. Haya terus. Lain hayang rapat maksudna we rapat mah jadi soangan ku cangkeul nungguan teh Geus kaliwat.
Aing kudu kumaha ayeuna ieu geus kaliwat kumaha tuh Icem ayeuna mah kieu nyokot we itu jalur melayar coba mun kaput bibir bapak atuh itu supaya repeh la ilaha illallah Oh bener kudu dikaput Jam ya urang ngomong wae kadunungan maneh kurang hade da urang semahnya sanajan dipesan oge ngani mah talatah we kadunungan maneh pangbejakeun bereskeun ye duit sewaan taksi pembayaranna lamun kira-kira teu bener urang rek lapor ye Coba eta ke rumah sakit hewan Juragan naon siang ngaledek aing keur amek kene ieu Sanes itu pegawai PLN naon cenah Meni sare-sare ngerek itu meni ngacai aduh Ayo juragan eta tukang listrik aduh Gusti ampun la ilaha illallah Aduh eta bajuna itu juragan erek diarapan heula naon udahkeun atuh juragan eta duh ilah meni jibrag gitu jalan kemana la ilaha illallah udang eta wudu ilah bener eta teh Ijam tukang listrik aduh kalah nyieun Manung itu diserot Uncing teu beda we jeung gula si Ijam mah geus rupa-rupa Bae, Kak, keputusan sasatoan diampihkeun maneh mah udah keputusanana kumaha keputusanna kumaha Jem juragan eta aduh ilah uruskeun geus eta anggal kuring beak banget Gor teh mang dan ayeuna kieu mana tukang taksi teh abdi juragan ka dieu coba total sabaraheun 8 jam kali 8.000 jadi 400 perak si maneh dan hayang sabaraha diganti parurugi nya geus kieu mah sabaraha we kekuatan bapak lah sok Pak beres salawe atuh Pak ayeuna kieu nya hiji sewang rek dibere surat ku bapak dek beres surat gade lain surat gade maneh kudu init ka toko nyokot duit toko mana toko we tuh alamatna 25 genep nya toko naon iya jeung Toko, taksi tah bilang kami toko. taksi toko asal beas ke sobol di gurumut gurumut toko lain toko eta ieu dina surat ieu nya toko canpek nya canpek nanyakeun toko canpek mana meureun ka dituduhkeun tah ieu tanyakeun nu bogana tong cekcok nya babahna jadi ieu surat bikeun ka toko canpek babahna tong cekcok nya tong cekcok ini tah ditukang ayo ini tong cekcok pasti wae jam kitu we nya tidit geus aduh dengekeun Ijam aing ti sesemet ayeuna ka maneh rek mere perhatian ulah rek sakali-kali deui aing ge gara-gara rapat teu tulus teh gara-gara maneh ngajadi biang kerok Kahayang